Urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik, carita ekonomi. Oh, hebat jasa. Datang ka imah puyeng. Lain lalagaan puyeng. Tapi ketika orang datang ka dieu, tak atawa ka pengajian nu lain, beban, naon leh. Pokona mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai, nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh heula wauh. Oh masalah. Wauhan kana jeung si eta dari jeung kiai, oh masalah. Datang tapi datang ka imah tentrem amat. Nu matak tentrem meuli satena 2 bungkus, Pak. Kalem. Mahal. Katentreman eta lah nu mahal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dirasakan kurang setelah ganti presiden, weh, dolar naik melambung. Perekonomian kuari keur ngarayap. Perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun. Ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang. Nu mantak aya bagus teh urang bodoh teh. Jadi tenang-tenang bae urang teh, ku bodoh. Padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali. Kok Cina bercokol di urang. Kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang. Kok aya sababaraha pemimpin nu asup ka negara urang. Aya naon di negara Indonesia. Ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho. Bodoh ngaranna, ku bodoh jadi tenang. Kalem-kalem bae urang bodoh teh atuh. Salat ge bodoh mah tenang bae. Allahu Akbar. Kumaha teh kumaha? Lah, mun ditanya Allah mah nyahoan ieu. Beres luhur teh jelema kos kitu eta. Atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha. Geus teh diutar diatur deui. Urang mapan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah teh dipake wuduna. Terus make syarat, terus make rukun beres wudu kemudian salat. Make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana. Lantaran ieu teh pan dideuleuh ku Allah, pantas apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu. Diperhitungkeun ku nya urang henteu make lepis los. Make lepis, make kaos hideung, pet dikatukangkeun. Salat Allahu Akbar beres geus. Lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge. Naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu? Tuh beda tuh. Sia ngarep ka Allah ka Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha teh sia mah. Teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh sakitu bae. Tapi lamun urang bisa ndeuleuh make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae mun teu salat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah tulis Allah mah nyahoeun nya dalil ngan eta dong Allah mah nyahoeun. Masalah bodoh jadi tenang. Geus di akhirat dage atuh nu bodoh ngaranna ge. Tenang bae kana mah di akhirat. Kalem bae da mantep ngeunaheun jadi bodoh. Al-amila madzhabalah. Nu bodoh geus teu puguh nyikut. Atuh teu puguh nyikut kumaha madzhabna bae. Kadang kos urang, kos ahli sunnah, kadang kos Muhammadiyah, kadang kos Persis, kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna ge atuh. Eta bodoh nu kos kararitu teh. Nah ieu urang bodoh politik teh nyawana naon jeung dibobodoh wae. Sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh. Ngan begitu dek diturunkeun lain teu mampu babari jasa nurunkeun presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkeun ku rakyat. Ya, ngomong mah kecil. Babari mah di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat. Cuman yang gantina saha, jang gantina saha.
Iyalah nu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti. Oh cenah ambalaya Kiai. Sia mah neuleuna sasa urang. Hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar. Golkar teh solid. Lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tuh nu ieu ngamuk, naik ti nu ieu ngamuk teh solid ngaranna. Patut teh jadi presiden teh bisa. Kos kitu sih kudu diterangkeun bae. Aing jadi dosen sakedeung ieu lah ngaranna. Eta pararaham aya nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cocok ieu ganti sia mah teu paham politik. Cokot ku ari di petilu acak-acakan. Cokot di berbagai partai, pada teh kudu boga partai-partaina acak-acakan teh solid boro-boro partai nu lain, partainya nana ge acak-acakan teu kumaha bisa ngagantianana. Tuh. Aya jelema pinter jasa kuari di luhur. Aya teu boga partai peot jasa. Leutik jelema pinter. Eta keur dipermasalahkeun kuari, siapa apa henteu nyanana jadi presiden siapa teu leutik jelema da kuru. Leuwih kuru tibatan Jokowi. Atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun. Nah kuari dek dirapihan lantaran nu solid partai. Berarti kan aya nu main nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai. Geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula gunyana. Sehingga partai nu solid hese jang ngagantianana. Kos gitulah seputar negara eta kakarak global. Encan mun dirinci tek. Kuari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu petilu di babari nyaritakeun kos kitu. Sapira Indonesia aja jelema rek kahitung tek hese amat. Tuh hese amat babari. Cuman iyalah keberadaan urang kos kieu hese kasolidanan. Maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui. Lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut. Mun 2 bulan ieu teu rapi wallahu alam bissawab. Bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari keur diurusan kuwae. Sebab naon perekonomianna mungsrut kuwae. Tailah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik ge teu jalan. Ai negara mah moal bangkrut. Degekeun ku Celisya dongengna negara bangkrut moal aya. Nu bangkrut mah politik. Nu bangkrut mah perekonomian. Kembalina politik jeung perekonomi ka rakyat. Negara mah moal bangkrut. Nu mantap moal bangkrut atuh jelema titah malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha. Negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut negara bangkrut moal aya setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut nu bangkrut rakyat negara mah moal bangkrut ya kurang kuari malayar bae duitna ka mana udah ditanyakeun goblok tama kumaha kepala negara tama kumaha gubernur kumaha bupati sia mah mayar bae adapun ka mana-na kumaha aing goblok meureun sia mah ulah ngomong ulah nanya pan sia mah kitu amat jadi bupati na ulah nanya pokona mah sia mah mayar bae geus wae ka ditu nama engke aing naik ku sia pilih deui bego meureun sia ieu si sia teh bego aing kabehan seakan-akan seperti kitu negara urang demokrasi apa lain wallahu a'lam pilih aing mayar pajak sia ka aing adapun duit deuk ka mamanana ulah hayang nyaho sia kumaha aing ji bupati kieu urang teluh bae yuk teluh maningan ge kena bureuteu ieu beteungna ieu ulah kitu cek cenah ieu udah bener di urang ye APBD entah gerang sabaraha kota sabaraha di gubernuran sabaraha ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyaona naon ieu ku teu nyaona naonna tentrem teu nyaona naon ku teu nyaona naon teh jadi tentrem bupati ge tenang kalem biasa bae ge teu isine gapagih jeung rakyat teh bupati salah teh teh isine gapagih jeung rakyat bupati bego meureun tah ya tuh rakyat teh bego ieu geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh tah kan seperti kos kitu tah
ieu cerita nagara kudu aya pamimpinna. Ieu nu dicaritakeun ku urang. Milih pamimpinna kudu make syarat 10. Hiji syaratna jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati teh kudu musliman, agama Islam. Nomor kedua mukallafan kudu mukallaf, ulah wedan, ulah budak leutik. Tilu huron kudu merdeka, ulah habib. Opat zakaron kudu lalaki, ulah cewek. 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat. Nomor kagenep ka-7 kagenep adlan kudu nu adil, boga pertimbangan secara syar'i. Nomor ka-8 nomor ka-7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna, otakna brilian. Nomor ka-8 sujaan, gagah jadi pemimpin mah. Ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran. Urang jadi boga pemimpin 10 ya pleter. Nomor ka-9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang. Lantaran ieu teh negara. Di jero negara luar biasa jelema teh lobana. Berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara. Kalangan elit, kalangan setengah elit, kalangan anu non elit, rakyat jelata, iya kan beda-beda. Eta teh kapan di bawah naungan presiden. Carana kumaha jangan majukeun kelas elit, carana kumaha jangan majukeun kelas tengah elit, kumaha jangan majukeun rakyat. Eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin. Wasamin jeung kudu boga dedengean urang torek. Boga presiden torek hese. Abasorin jeung boga dedelan, wanutkin jeung boga ucapan bisa ngomong, etalah syarat jadi pamimpin. Sahna jadi pamimpin teh nomor kahiji bil bayati di bayat. Ya ne bayatu ahlil hili wal aqdi minal ulama war ru'asai wa wujuhin nas. Dipilih jadi pamimpin teh. Dumilihna ahlul hili wal aqdi, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat nu milihna. Jangan maju ke negara. Berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara. Ulah nini peot dituntun. Aki-aki gagah, nya aya aki gagah emang. Pen nini peot aki-aki gagah. Aki-aki titah milih nu buta, titah milih dan lain sebagainya nu gering. Teu nya teu boga wawasan. Ulama nu titah milih teh. Jeung ulamana lain ulama Golkar. Ulama bangsa di Sugak Sogok. Ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep, ieu nu milih teh. Jang supaya engke nagara dek dikamanakeun, dek dikumahakeun. Pemimpin-pemimpin kitu kene tokoh-tokoh masyarakat. Hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden. Di beat teh dipilih ku urang kabehan. Nomor kedua jadi pemimpin teh bisikhlafil imami. Ku dijadikeun khalifah ku seorang imam. Seorang presiden ngajadikeun khalifah lantaran nyana geus kolot, daya pikir geus kurang. Nyana nyiapkeun jang pamimpinna nu geus digodog ku nyana. Geus dipersiapkeun jang mimpin negara. Dikamasankeun ke para tokoh, tanya tentang politik, tanya tentang ekonomi jeung budaya. Coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna, saksian ku para tokoh. Di urang memereun di parlemen, nah iyalah kula dipersiapkeun. Maka saat ieu kula ngalimpahkeun kewadagan kula. Wah, naon kitu ngaranna jabatan kula terhadap seseorang nu ku kula dipercaya. Iyalah makanya na mundur, ieu naik. Atawa
nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui ieulah Umar bin Khattab geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui langsung Sayyidina Umar naik nomor kedua nomor katilu ieu nu ku urang keur dibahas wa bistila'i jami syurut sah jadi presiden bistila'i jami syurut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan syarat nu 10 aya di Kizaid sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10 andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim jelema nama mukallaf jelema nama merdeka jelema nama lalaki ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang nyana teu ngabogaan wawasan jangan majukan perekonomian di negara eta sementara aya batur nu hebat Khalid misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat nu jadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkeun calon presiden nu leuwih hebat istilah ngaran ulah digulingkeun mah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara teu meunang negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa boro-boro jang batur pugunyana ge encan bisa ngisang-ngisang acan budak leutik teu meunang mimpin negara nomor kadua cewek wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe pan bisa dengan menyeng doang menyeng teh ceuriknya nama boro-boro ku rakyat boro-boro desakan-desakan manusia kakarakti salakina bae nya geus bisa ngajawab salakina marah haju bae manyun bae henteu memecahkan permasalahan awewe mah ceurik ngaguling brek beres sakitu doang manya nu kos kitu deuk mimpin negara deuk kumaha lakona karakter wanita nu mantak teh karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pamimpin acak-acakan negara ketika negara orang dipimpin ku Megawati orang mah bodoh teh nyaho naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau aset negara nu coplok sabaraha lantaran urang mah bodoh biasa-biasa bae kalem-kalem bae mun urang menelusuri ka jerona masyaallah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak pulau sabaraha nu dijual urang mah teu nyaho lantaran bodoh kos kieu lah eta lah wanita lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh rarasaan urang mah teu maju padahal maju komo dipimpin ku Belanda mah leuwih maju lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda aya jalan kereta nang Belanda nang urang mana jalan nembus rodi kerja rodi baheula oh jalan provinsi nang Belanda nang urang mana malah kuari mah dijualan nang urang mah ayo coba tah
aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda. Nu di Bandung itu bendungan nang Belanda. Kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda, nu urang nang urang mana? Baheula Belanda nyieun jalan kereta, Belanda nyieun jalan, Belanda nyieun irigasi, Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan. Eueuh anu songhek saeutik negara urang. Sugan gunung songhek henteu. Sugan hutan songhek henteu. Kuari urang geus naon nu dibangunkeun? Gunung Sararohek. Sararohek kuari gunung songhek, hutan songhek, laut songhek. Bari can aya ieu mana bebeunanganana. Ieu keur carita perbandingan, berarti kemajuan dipimpin ku Belanda. Mata geunaheun keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari. Lamun deuk caritakeun maju, bebenangan urang mana? Nyieun jalan kuari. Da anyer penarukan nang Belanda. Di hasil urang mana hasil urang? Ayo coba. Jalan nu belah ditu aya deuk dijual. Nu belah ditu aya jalan geus dijual. Digantikan kuari urut jalan, urut irigasi, kuari jadi pabrik, lain kegedean jalan, lain nambahan jalan, malah jadi pabrik. Sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik. Ai pabrik jang kepentingan saha? Kepentingan rakyat sejenak jang itu ai jalan terus ke anak incu. Anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang, bapak urang datang ke urang bisa merasakan. Jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari hasil urang mana. Urang lamun keur carita perbandingan oge nya kieu maning bikeun di ka Belanda tangkorak sia baru. Baheula lagi urang merdeka hayang kan ieu geus si kemerdekaanna teu mampu. Mampu urang teh. Nah, urang mah sararohek. Toh, lamun urang nyaritakeun tentang perjuangan bapak kolot urang baheula. Muringkak bulu urang. Bung Karno, bapak kolot urang ditahan, disiksa, diseret. Eta teh memperjuangkeun bangsa jeung negara. Hayang hengkang Belanda ti negara urang. 3 abad setengah ngajajah urang. Supaya leuit jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing. Golok geus lain golok seukeut, golok tarang hau. Maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus mah urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromongna ge anak incu urang supaya ngeunaheun nya memperjuangkeun. Coba ye ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara. Sapoe, 2 poe, 3 poe. Paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum. 3 poe geus leuleus. Ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad, Kiai, rasanya kita mati ini di sini. Tidak usah ngomong begitu, cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Enggak usah takut. Ada Allah. Bung Karno, Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad, innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teh dahar teu nginum pan? Kicep. Kiai, saatnya kita mati kan? Tidak. Ceki Ahmad, tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan, enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang. Blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kadarieu bae. Ceki Ahmad, Bung Karno, pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya, cek Bung Karno.
Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkan negara datang ke kita coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kali mau poe geus bisa nanaon. Sekarang ya. Mencak orang mana pertolongan Allah sebentar lagi. Ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Ceki amat kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Bongkar geus ge bae. Mesti ngomongnya. Mesti dahar teu ngilu. Kunaon ka sore jol bae jelema datang mawasang lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede-gede di luhur. Lobang angin, asup ka dinya set, bluk. Mawasang dahar di jero. Ayo kita makan. Ini pertolongan Allah. Dah, Bung Karno ge bingung dia liwat mana jelema ieu. Lawan dikunci bisa mawa sangu segala rupa ieu. Wow, segala geus beres dahar, aya sambal segala geus di jero geus. Insyaallah pahara jasa. Beres datang ke kobok set sasalaman. Naik deui lewat eta deui lubang angin set keluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Jeung nang ditasahat teu ngomong. Dek ngomong ka Ki Ahmad besi salahnya. Secara kanan bae di jero. Ki Ahmad teh ada kiai ulah abah. Kita sok ngaji mingguan di dieu. Ngajina hikam teh. Ya Allah ya Rabbi. Geus rada aya tanaga teh poe eta. Isuk datang deui lewat eta didelegeun bae ku Bung Karno. Set datang deui. Duhar mantap. Pohara jasa. Hari ke-6, hari ke-7 mah datang di ke-8 tetap nanya Bung Kan. Siapa sih? Jangan tanya. Tuh bener bae ceknya. Ini carekan deh. Tuh bener aja saat-saat kos itu tuh bener nanya pertolongan Allah. Nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan. Masya Allah. Tak eta teh bisa datang lewat eta kan jelema kiai. Datang nggak sanggup. Hari ke-8 ke-9 Belanda mawa kitu tempat mayitnya naon Kurung Batang dianggap paeh kan dianggap paeh kok jangan mau Kurung Batang buka begitu buka blok nyana kerkarari ada apa cak Belanda ini bukan orang tutup lagi sudah tutup Belanda ge. Nah itu geus dianggap paeh hasil hirup kayak gagah jasa tuh tutup sekian bukan orang ini. Nah, seserian dia ada di jero. Duaan bae. Oh, Belanda sieun jeung ka urang Ceki Ahmad teh. Padahal urang ge sieun gayana Ceki. Negara. Dek jadi pemimpin negara pohara jasa digencet kapan didigul teh. Tapi kan meleset jelemana blok ke Jakarta nu digencet nama hanya tangkal cau. Coba itu bisa kos gitu. Nah, setelah diperiksa di bredel, kieu. Dipaehan. Nu disiapkeun tadi mau Kurung Batang, kuari mau stem. Disiapkeun. Begitu asup ka dia langsung tembak bae geus. Belanda. Orang jelemana milu keluar jalan nu tadi. Set berangkat kabeh. Belanda kaget. Kemana dia kemana? Bingung Belanda. Yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang, setan. Belanda. Deui keur kacaritakeun. Nah eta zaman baheula memperjuangkan bangsa jeung negara datang ka kos kitu. Nah iya keur carita eta lewat dinya jaba anu ngiriman sangu jabanya ada keluar lewat dinya kok bisa karar itu hasil tapak
dek mimpin negara teh tapa heula lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur, patilasan Bung Karno di Bogor, patilasan Bung Karno tuh di Bekasi, patilasan Bung Karno tuh di itu di mana kitu di Ciherang, patilasan Bung Karno di dia di Banten. Tapa Bung Karno mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno, urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno. Etalah ndek mimpin sebuah negara. Tapa heula tah dipimpin ku jelema nu tapakan ngeunaheun urang. Sebab naon? Beraninya ngeunaheun. Adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya eta mah geus macem-macem geus kaditu. Tapi eta lain lalagaan bisa asup kadinya. Eta si kiai saha nu asup ka lawang eta tah ka naon gara-gara lubang angin moal sangu set. Kiai, urang Tangerang kiai. Kiai datangnya set. Beres dah. Mau dibejakeun kiai. Oh, mau dibejakeun. Sia digali ke kuburan anak. Takut itu kan pohara mimpin negara teh lain lalagaan satu suara. Teu bisa dibobodoh atletik mah. Sakumaha urang teu bisa dibobodohna ketika Saddam Hussein kamari gerak. Tu ajeun tinggi ulah-ulah ge simpati bangsa, simpati manusia, umat sadunia simpati kabeh. Moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian. Moal aya seluruh lapisan, boh kafir, boh muslim simpati, terutama mukmin simpati ka Saddam Hussein. Bari di jero nagarana mah aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein, tapi tetep bae kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero na aya mutiara. Sakumaha simpatina bangsa Indonesia ka Bung Karno, lain di Indonesia bae Jepang simpati ka Bung Karno, Arab simpati ka Bung Karno, bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arfah aya titi mangsa Bung Karno, di tempat Sa'i aya titi mangsa Bung Karno, di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno. Lain jelema leutik berarti. Lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno. Jehe lain lalagaan tak urang lamun nyaritakeun sejarah kan teu dipuat. Aneh, nu dipuatna hanya nu nakal-nakalna bae. Cinta wanita lah nu dipuat teh. Tentang KPKI-an lah nu dipuatna, kepositifadana negara jadi merdeka. Hanya sakitu bae, lain-lainnya teu pernah dibuat. Ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan, gideg Bung Karno, karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan, Soviet, maka Bung Karno siap. Yang penting tolong carikan dulu makom Imam Bukhari di mana. Setelah ada, nanti saya ke sana. Atau pansanagara neangan makom Imam Bukhari. Begitu datang ke itu salah cek Bung Karno, bukan itu makam Imam Bukhari mah, yang ini nunuduhkeun Bung Karno. Lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantek mun nyaritakeun Bung Karno moal angges-angges dijore-jore Bung Karno simpati bangsa jeung negara tetep bae. Di PKI di lain bae cek ate lain bae eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa dipelesetkan. Hate leutik bangsa tetap lain Bung Karno seorang waliullah. Hese dek galengitkeun ka gorengan, dek galengitkeun ka bagusan Bung Karno supaya jore teh hese. Sakumaha hesena urang dek kabaguskeun Pak Harto hese bae. Hese bae kumaha meureun eta mah. Kumaha meureun kajen dibagus-bagus ge teu daek bagus bae. Hese bae. Lain kaayaan buktina tapi di jero benak hatena. Anu padahal di akhir nama Pak Harto ge bagus di akhir nama. Yang sepanjangnya ngajawab teu bagus, hanya detik-detik terakhir nu rada bagus. Rada bagus teh rencanana. Tuh, Gus Dur dijore-jore eta tetep bae. Nu kamari anti Gus Dur, nu kamari ngajorekeun Gus Dur, nu kamari buta ngabuta-buta Gus Dur. Kuari mawaan zarah nyana nu untung. Nyana nu untung. Nu kamarina ngaulah-ulah ngang buta-buta je Gus Dur ya kuari yuk kita zarah yuk kesan je tolol teh jelema teu bisa dibobodoh artina hate leutik namanya nana ge ngabuta-buta ge eta mah ngan sakadar muatan
gansa kadar aya kepentingan ketika berbicara dari hati nurani nya nage mengakui atau boro-boro di dalam negeri luar negeri di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur di Jepang di Arab di berbagomo di Mesir jeung di Baghdad mah atuh nggak istimewakeun ka Gus Dur adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae mantek urang wari-wari yang magahan ngaji ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh ka urat nurun kabeh bisa tukangeun malobaan kenana tersebut biasa bae atuh antepkeun ke kanyawana mah jadi akhirat ieu tuh urang mah urang bae ngaji bae hayu nu ngomongkeun nu nyaci maki nu anu emang teu kadenge ku ceul aing teh kadenge atuh kajen ke buktikeun di akhirat je parangsana tah atuh hayu bae urang mah ngaji bae geus pokona mah masya Allah kurang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi tatangga nama anti tapi orang jauh mah orang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi lamun urang nyaritakeun kuari atuh sarua bae kuari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah ka kulana ka pengajianana nu ti Serang tu Pandeglang ti Jakarta Bogor nu ti Tasikmalaya aya anu ti seberang sagala tapi di sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoan mah jadi akhirat ieu jahat teletik namanya lagi ceurik emang teh ceurik ka teletik lah mah kok ku nyana henteu milu aya muatan di jerona ego di jerona antepkeun rugi-rugi nyana untung-untung nyana urang mah ngaji bae jang ngajina ge lain hayang maca kitab ieu mah lain ya hese mah cik mah hese neukna itu imah ngawuduk we pokona mah geus titik tapi lain eta ngaji teh neangan file maca mah bisa kadang nyurah bisa kitu keneh nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae nu dibutuhkeun mah lain eta naon ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada nu teu bisa dikasab ku urang salat bae kadang teu bisa aya nur ilahi urang teh zikir we kadang nur ilahi mah teu beunang tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba di dinya aya wali di dinya aya malaikat anu bawa nur ilahi gimana cenah walina ulah nyahos ya mah bisa mah ngaji ngawuduk balik geus aya eta nu mahal mah mantek cek kamari cek Habib Lutfi teh cek Habib kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru di situ ada nur ilahi kadang-kadang lagi ngehadam ke guru kadang-kadang lagi silaturahim ke guru kadang-kadang lagi ikut ngaji jadi kita sholat kita zikir mah kadang-kadang sulit tapi ikut berjamaah dengan dia seselaman dengan dia tiba-tiba ada nur ilahi emang kos gitu nur ilahi mah rahasia Allah dibikeun aku Allah ndudik dibikeun ka hamba Allah dirahasiakeun ku Gusti Allah eta nu mahalna ketika orang anti cilaka ujian eta lah hijab nah nu dibutuhkeun teh ieu nur ilahi mah engkena urang tas ngaji kok jadi tentrem nur ilahi urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik carita ekonomi hebat jasa datang ka imah puyeng lain lalagaan puyeng tapi ketika orang datang ka dieu tak atawa ka pengajian nu lain beban naon leh pokona mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh lah wauh masalah wauhan kana jeung si eta dari bajeng kieu masalah datang tapi datang ka imah tentrem amat nu matak tentrem meuli satena 2 bungkus Pak kalem mahal katentreman eta lah nu mahal salat jadi meningkat salat tambah khusyuk mangahuseukeun ku Pak di khusyuk urang moal bisa ja khusyuk mah pamere Allah ketika orang nyampur jeung nu bisa khusyuk kadang khusyuk aya ketika orang nyampur jeung ahli makrifat urang aya faed ngaranna luluberan ti ahlina nyurup ka urang eta nu mahalna jeuh tuh ngaji na mah hararese emang kumaha gitu ngaji urang ngaji di pondok 15 tahun 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komo mingguan bisa naon tuh ngaji kos gitu parangsana bebari meureun ngaji tapi tah nurut ilahi mah kos kumaha barang ngaji tak Masya Allah horenganan kreditan tehara
aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang sedangkeun lamun aing paeh boga hutang roh mal bisa ngajawab kapeu di jero kuburanan timbullah nyulusup nur ilahi set mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat hanya sebuah mobil Avanza hanya sebuah mobil Kijang anu ku urang dinikmati nangan sakadar sakit tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah urang kaput tanda bahwa urang teu bagus. Loh, balik ngaji bebe ja ka pamajikanna. Neng. Je horeng ngridit teu bagus ja kadenge ku Neng. Urang ngridit teh jadi yuk. Ai kakak kumaha sih? Mantak ieu kakak ngomong kan Neng maning jual apa maning ngridit teh nyoba kan Neng. Oh. Ai kakak mah geus dahayan. Kak atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui. Oh jadi dua nu ieu bereskeun aju urang meuli deui anu ulah ngredit. Anu cash gantung mah ieu beung kakak. Puguh hiji ge ngap-ngapan ya kakak. Musyawarah lah urang eta ngaran Nur Ilahi asup musyawarah. Nur Ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngaji nyana di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab sagala di akhirat pokoknya ketika berhadapan dengan Allah saya tanggung jawab cek nyana teh nanti saya usulkan kepada Allah kos bapak kolot bae Allah pohara jasa tanya na beki kuat bae boleh can aya Nur Ilahi ketika nyana ngaji teh merenung atuh gagah Nur Ilahi memang kumaha gitu sejuta kali gurunya nang geus ti ditu asup ka jero hate nang Allah kan Nur Ilahi mah ih boa ieu nu bener mah asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung asana teu beres didongkrak ku Nur Ilahi gagah Nur Ilahi mah kajeun ku kumaha gesanlah depositona sieun kadengekeun ku kiai itulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja Nur Ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagaan nu mantap kiai wani hudang jam hiji aju mandi aju ngalawudu aju salat padahal mah tunduh aya naonan aya Nur Ilahian ente mah Nur Ilahian barang neuleuh jam hiji simbut di ka dieu beda na aya Nur Ilahi jauhan kos kitu mah ulah hese-hese kebelah cenah jam 2 mah rada deukeut ka subuh hudang jam 2 kebelah setengah 3 tolol teh coba diengke-engke bae ku nyana ge engke naon eta Nur Ilahian ai kiai nu hudang teh penting mandi wudu salat ko berani padahal mah tunduh aya Nur Ilahian gagah Nur Ilahi emang kumaha gitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus hees bae ti leuleut datang ka kuari mah nya dek diteruskeun bae tolol-tolol teuing si awak ja ti baheula hees bae urang ja kieu-kieu bae perubahan amat isi awak teh tah ai eueuh Nur Ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikeriningkeun tak hudang dipencet teh badeng sia padahal mah nang nyana blon teu nang nyana yang hudang jam 1:30 nang nyana supaya ngerining diteuleun dicelik hudang 1:30 goblok gadeng sia SD Nur Ilahian mah capek kajeun kuku lagi hese berat tapi aya Nur Ilahian kadang-kadang meweh beker hudang teh geus hudang teh heula dideuleu can waktuna pareheman besi gandeng geus nyana mah hudang eta ya Nur Ilahian pokoknya mun aya Nur Ilahian mah geus moal kabetrak kajeun kumaha ge kajeun cak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang Nur Ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyieun kangjeng Nur Allah ieu mah keur carita sompralna ya Jabir hei Jabir awwalu ma khalaqallah pangheulana nu diamal ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah Jabir pangheulana nu didamel awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah ya cek Kangjeng Nabi kakarak dirinya summa
kadituna karat marane ti nur kula. Jadi urang kabehan aya nur Kangjeng Nabian. Dek kafir dek mukmin kabeh ti nur Kangjeng Nabi. Jadi aya nur Kangjeng Nabian awak urang teh. Ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan. Kahijab ku sekupi, kahijab ku pendopo, kahijab ku gubernur, kahijab ku cinta-cinta jabatan dunia. Etalah nu ngahijab nur Kangjeng Nabi urang. Mantak etalah nu kurang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap tet. Nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we. Kasingkap. Jadi urang neuleuh kan, we beunta urang ge sarua bae. Nah, aya anu emang nyana ngingkapkeun sorangan. Beda deui, tah ieu mah ku angin mah urang ge asana betah. Urang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu. Eta kasih gabu angin karena ngongkong. Nah, ieu ge sarua ya. Ketika urang ngaji, guru mah kada nyampaikan Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheueus sakan Allah kadeuleu, sakan akhirat kadeuleu, mahal eta. Tuh keluar we kadeuleu Allah, set neuleuh bae Allah we katutup deui. Barang neuleuh jahe eueuh teh nu tadi teh eta. Indahan nanya jahe, kemana pulangnya ke Cikupa? Saya juga ke Cikupa, iya. Saya sendiri bonceng boh. Mantas ngaji ngabonceng jahe. Nur Ilahi kemana eta Nur Ilahi? Sebareres jelema. Iku mah nyaritakeun doang. Emang anu kitu ulah loba omong. Pokona mah kitu bae geus pokona mah. Cak anu ngabonceng sial teh kieu nyahoman ulah loba omong. Asana anu bebeja. Anu bebeja ulah sok anu bebeja teruskeun bae engke. Asana nya minggu haleup bal ngaji. Terus anu nitas yang ngaji ka dieu. Yang kita henteu. Nah, wa bistilah ijabi syurut. Jadi menguasai ngalindih kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden. Nu katilu bisa jadi pemimpin teh ku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana bikorin melalui kekerasan kekuatan demo berarti gulabah bada mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo disiapkan nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep ka pemimpin itu kudu caritakeun ku kula ngaranna ieu ditumpangan ku Amerika titangalindih sementara masyarakat anti ka Amerika salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ke pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS masyaallah terus-terusan ISIS hayang menguasai dunia. Terus asup deui kuari ka ditu ka naon kitu ka Turki. ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang. Ka Indonesia ISIS teh geus asup, geus aya mata-mata. Agen ISIS di Indonesia teh geus aya. Nu kamari mah dicaritakeun eueuh kuari mah geus aya. Waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya, kuari mah geus aya. Mantak dicoba melalui Papua belum ISIS neuk ngamuk. Mantak tenang, ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabeh nanti dulu. Sebab naon? Sekedar urang membalas gampang sebab urang mayoritas. Gereja nu aya di urang beuleuman ku urang gampang. Jeung jelema-jelemana beulem menang urang mayoritas Islam mah. Tapi lain eta, bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula. Apakah bendera Katolik, apa bendera Kristen, apa bendera Yahudi, deuleuh. Sebab anu ngacungkeun bendera, didinya lah kekhawatiran mentok turun kabeh penggede Indonesia, langsung datang ke Papua. Tenang, di urang ditenangkeun. Sebab naon? Terselidiki di urang geus aya agen ISIS.
mentak diurang melalui Syiah melalui Wahabi meledek diadu-adukeun udah kalem bae urang tenang Indonesia mentak cekulah kayak mudah terpancing tenang tentrem lamun di luar negeri ya geus kalut di urang teu kalem sebab di urang mah naranya kene ka kiai lamun geus cak kiai serang geus cenah mah teu nyawa hitut tau eta di urang wakos kitu we lamun cak kiai ulah tuh geus teu narurut kene di urang mah ka kiai sakitu kiaina ge bloon sebenarnya mah kita luturkeun bae oh masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing tak supaya kalut tetep teu aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur letik ditentremkeun akhirna deh letik di Madura letik ulah merambat letik dianggapna henteu menyeluruh ieu nu digede-gedekeun tadi di Papua mah sebab aya bendera nu ngacung anu bakal ditukang maena oh berarti teu kudu atuh geus mentak bari tenang deui mentak kalem di Indonesia ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus kalem sok-sok ngaluarkeun motor ngaji balik kes danya